yang pramesti jagat nata Batara Guru ngahaturanan lingih Rasin Rada lan Batara Indra tungkul hamar keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor hiang watipati gunirahangan di kalis manis lelih kedeh atralan pertela Kakang Panjin Rada Adi guru peputon kemangka daton semahen para dewa miwah para raja waya di marat capada pun kakang nampi karena pembagi kalayan uyuk sumanga atu aya pikir saenaon tansah diajang-ajang kupun Kakang sangem nyaosan pancenti selera panjenengan adik moal bade ngijing sila bengkok sinemah mangga gerak pedar bejer bias ulah bade didingding kelir genang siloka gerak pedar sacara basna adik guru aya pikir saenaon Ramadewaji Kakang Panjin Rada kaulah purwa dihaturanan lingih kaulah teh memang aya hal-hal anu bade didugikeun laras mangga nyaeta ngeunaan pribadi kaulah dina waktu ayeuna asa gempeur nu taya papadana hate ngaranna ge da puguh hate dipangpalerkeun ge hese naon kitu kaula teh rek digugat ieu sawarga Maniloka nyata Kudawala putrana Kakang Semar Badranaya amuing ari anu jadi ruas teh naha saha dekengna ieu Dawala sabab Pandawa kabeh kresna oge eueuh nu mampu ngahalang-halang Dawala nepi ka negtreg Dawala ayeuna teh geus nyurung-nyurung lawang sela menangkap malahan geus abus ka wewengkon sawarga Maniloka dek nepungan kaula sedengkeun kaula teh kapan masih keneh panjang lalakon ayeuna kari-kari rek digugat ieu kalungguhan jeung karajaan kaula Kudawala lamun teh mah Kakang Semar anu jadi dekengna kaula teh hanteu meureun ieu sawarga teh bakal kapasrahkeun ka Kakang Semar Badranaya Kang wah sakitu naha araranjeun sararea rek ngantep kana ieu pasualan ujar meneng-meneng Gusti Petengatin nira Petengatin Solendra salin pawarna salin pawarna eka giri lusi lan paingan giri hartosna gunung lusi cacing paingan nyata teh sangka sarbuk semerang jamu eta si Dawala eta wanian manehna rek gagugas sawarga nah boga kakuatan naon ari soal si Dawala mah moal sakumaha kakuatanana ngan lamun urang ayeuna digugat ku Kakang Semar lamun Kakang Semar turun tangan dek kumaha ngomong jeung kumaha pipetaeun dek nyieun alasan naon cobi gali kumaha tuh upami urang neangan sara we milarian sarana ayeuna mah urang hadang heula we si Dawala sakuat tenaga dewa mertahankeun gerabra
gera laksanakeun menta supaya Sidawala dihadang ku para dewa bejaan Batara Samu, Batara Bayu, Batara Brahma. Saya malah kepung wakul buaya mangap Sidawala malahan seredkeun kaluarkeun ti sawarga lawang salapat tangkap tutup ku anjeun. Sae rampung daud tutas pangandika amit. Nerakaton mawaspada merah takon pada tumarangan pada tumarangan waspada nerakaton pada tumarangan wis kena bihin pinasti karasayang ya Astra jingga parantos ari wewengkon sawarga. Dawala naon? Mung balik deui aing euy kadunya. Betah aing di dieu Kun bae eueuh nu ngaku ge di dieu aing rek uline di dieu. Di dieu mah hareudang henteu, tiris henteu. Jigana sare teu disimbut oge geunah di dieu mah euy. Kembang-kembang warna-warni dipapaes malar pantes cur-cur sai nu harerang. Jigana wae ngagelehe dina daramaga ge ngeunah di dieu kieu. Jeung eueuh hiji runtah nu katempo ku dewek. Nyan paingan dewa sararehat geuleuh. Disiplin batur mah. Rumatak hirup kudu disiplin ge kitu. Paingan siling hayang ka dieu nya teh we dulu. Dola hayang ka kawasan teh di muka teh bejana cenah euy loba nu digodog dinya. Urang tinggalian bisa aya badaya urang nu kudu disiksa. Ra. Tiis dingin paripurna teh ieu macak di dieu dek ini kadunya angkat rek-rek da salat nyaan aing mah aing geus kieu mah nyaho bener geus yakin ku sorangan le sawarga teh ulah ceuk beja wungkul si horengnya euy kudu yakin ceuk diri pribadi ai beja mah kadang-kadang beja ngaranna ge beja ai beja mah sarua mudah-mudahan ai mudah-mudahan teh apan melaksugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing. Moal aing mah hayang balik deui ulah geus di dieu. Bae kan disebut kanikmatan deui. Jauh keneh teh ka tempat eta teh puguh we da ngaliwatan heula karaton Bale Mercukona can ka karaton Kahyangan, karaton Himawat disebutna, karaton kasucian omat lamun diparengkeun abus ka karaton kasucian dirinya mah ulah aya dir saeutik oge ka batu. Aya mamala nu teu hade. Sing bersih hate teh. Nah, da inget teu kotor. Kasaha dewek sok benci ka batur.
ku ngaku bersih diri sorangan oge geus ngaku diri bersih teh ulah polos ulah aya nu diaku naon-naon oge moal naon kitu dewa urang asup dieu kumaha kuring we heula anak tuturkeun ieu narada lan para dewa lumungsur dateng arsa dawala saha walah sia dewa dulu monyong sia ngamek kere balik diburu-buru cicing mana dasar wa dewa ye na dewa naon ari sia ha dewala ayo euy ulah kaget Datanera mane pakulingan rara pakulingan rara datanera tangan mane pakulingan rara dewa-dewa samya prapta dewa-dewa pahakta prapta ya waduh anjir muni syara rehat bro jeung di dieu mah kawas nu saumur jelema teh nya papak sarua teh ieu euy kawas nu dijurukeun barang kawas sakemar bagea kakang dawala bagea hang bagea dawala sumuhun nuhun kulan wilujeng tepange kalian semah kapihatur sih heug nuhun sepot cager hae bisa maneh mukakeun lawang salapa tangkap kan bisa mukakeun lawang salama nangkap da ada mukaku sorangan sanes ku abdi da teu kungsi dibukakeun ku abdi jauh beraya kulan ay saha nu mukakeunana duka atuh hidang sorangan kulas asihna Gusti panginten lawang sawarga teh muka tapi nutup tapi muka tapakuraneun wungkul ieu euy jeung saha mana teh ka dieu duaan we kulan 2 ekor dararamang sadayana urang dieu datara gering urang dieu mah nuhune kulan aya naon maneh datang ka dieu aya prayogi ka Mang Otipati Batara Guru maksudna sun hoyong tepange sareng Batara Guru Raja Triloka hoyong anyang sono hoyong silaturahim abdi teh amatir di mana teh euy aduh suka dari peut lain suara rapetnya coba gerak pedar bejer beas ulah diding-ding kelengenang siloka gerak pedar satara basna aya naon maksud jeung tujuan maneh kok ngomong prak nyarita terus terang pokoknya belak-belakan monyong naone kayaknya lah sugane keur bae lah diberi sameliara di balik deui we cicing teu jadi ukuran nu kitu mah
terjadi ukuran duit menumpuk harta kekayaan anu loba tematak jadi sugema tanpa hirup dibarengan iman takwa abdi teh aya taroskeun kula naon margi di dunya teh seueur jelema nu nyembah ka dewa ai dewa pangeran lain eta nu rek ditaroskeun teh kitu kula nanging ulah nyanyak abdi mengantar wungkul ka dieu teh jadi seueur anu nyembah ka Batara Guru kulan taai Batara Guru teh pangeran lain nu nyiptakeun bumi langit sawarga neraka lain da wala talamun lain Batara Guru ka saha mangeranana jeung dewa-dewa nu di dieu ai mangeranana dewa jeung otipati malintang tika nu kagungan urang we da wala saha nyatana Allah jenenganana Allah di mana teh Allah teh ulah ka mana karep jalu ngomong teh ai Allah teh teu bisa disebut di mana margi sabab murtad maneh lamun nyaritakeun Allah di mana kapan saacana urang ibadah ka pangeran teh kudu apal heula kana di ibadahanana ngan ulah dicaritakeun di mana-na margi sabab Allah mah teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa jadi Allah mah teu di wetan teu di kulon teu di kidul teu di kaler teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa atuh meureun hukumna eueuh nu kitu mah teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di tengah teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa hukumna mah eueuh nu kitu teh geus sama dinya atuh ngabuntut bangkong keur kuring aduh si dawala nepi ka perbah dinya sapek babarengan jeung Abah Didi si jaduh dewek ke bebarengan yang Abah Didi tinggal belet dewek mah jadi cek maneh Allah teh eueuh mun kitu mah lain eueuh da ulah ulah lain eueuh tapi aya Allah teh aya bisa nganyatakeun ayat di mana anjeun kanyataanana moal pati-pati damelanana lamun eueuh nu ngadamelna jadi aya ari hukumna aya naon eta ceuk maneh da hukumna aya mah karaba karasa jeung katempo mana mana wa duh nyedak ieu si dawala masantren di mana ya cobi ayeuna saur ieu Mang Resi Narada cenah hukumna eueuh da eueuh teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap hukumna teh ceuk itu aya di udag ngelam ceuk ieu teu di kulon di udag ngelam kumaha ieu teh dula naon sabenerna ari Allah teh anegleng di aras anegleng di aras aya aras teh mana tempat nu pangluhurna jeung panglegana ti dieu ka mana upami hayang ka itu ngaliwatan heula langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima ka genep ka tujuh Sidratul Muntaha aras kaduna rop tos ka itu teh acan nato acan geus bisa nyaritakeun apan kudu iman wungkul urang mah jadi aras teh tempat nu pangluhurna jeung panglegana nya jadi Allah teh di dinya ieu di mana kateranganana lamun anjeun can ka itu Ar-Rahmanu 'ala rasistawa Ar-Rahmanu 'ala rasistawa ieu hartina Allah anegleng di aras nah ada Allah mah sanes Ar-Rahmanu maka dihartikeun Allah sagala eta dina Ar-Rahmanu
sing sok kayaknya ar-Rahmanu ala rasistawa dawuh lapan Allah dinya mah korehan nah dihartikeun Allah anu geleng di aras kapan ar-Rahmanu teh Allah tuluy lamun Allah ar-Rahmanu lain nya heueuh lain cek kuring dah hayang dinyatakeun hayang ai ceuli naon ceuli mah ieu tah eta mah barangna kuring mah nanyakeun teh ceuli ai kitu ceuli naon ai ceuk maneh naon ceuli teh ngaran heuh ngaran anu mana ngaran ieu nu rebing ai ngaran anjeun saha Sambu ai eta ceuli saha ceuli Sambu heuh ai ceuli mah ceuli Sambu ngan Sambu lain ceuli ngobi teh ai ceuli naon ngaran anu mana ngaran ieu nu rebing ceuli saha eta ceuli Sambu eta teh ceuli Sambu heueuh ceuli mah ceuli Sambu ngan Sambu lain ceuli ar-Rahmanu mah nya Allah ngan Allah lain ar-Rahmanu nah Allah dihartikeun anu geleng di ditu da ar-Rahmanu di dinya mah maha murah grapek pecakan eta teh dalih teh pigaweun lain nuduhkeun di aras pigaweun kumaha maha murah ayana di pangluhurna grapek nyaahan dedeuhan ulasan asihan murahan ka batur bakal diangkat ku batur teh di peringkat pangluhurna anjeun bakal dihormat buktina Rasul Pangeran Muhammad kakasihna modalna teh nyaahan dedeuhan ulasan asihan dicaci dimaki dikitu kieu ku batur dipake sobar nepi ka diangkat ka Sidratul Muntaha waktu audensi jeung anjeunna lamun ngahartikeun kudu puguh da ngaruksak anak buah hangkena nyasarkeun ka batur seleing teuing da ieu mah semetinya nyaona ge oh tamatkeun ya naon ari sabenerna Allah teh aya di urang kumaha rakat jeung urang nah make jeung masyarakat lir upama gula jeung amisna lir upama uyah jeung asina kateranganana wadahnu aqrabu ilaihi min habi warid urat beuheung jeung beuheungna masih aya antara tapi urang jeung anjeunna geus wantarana deui jeung naonana naon jeung naonana apa cek si lain tadi nyaritakeun di gula jeung amisna lir uyah jeung asina ari urang jeung Allah jeung naonana teuing atuh jeung naonana wa teuing atuh nah ngabuntut bangkong ieu dewa teh baraneda teh paingan kahanapna ruksak da di dina gini bararaku kieu ye si horeng agama ukur dipake kedok ku si lain dipake mengpeunan beungeut ku sawe ku si lain nepi ka tega nganyari kanu leutik tenyo tu dihanap rakyat engkakakan didengke ku perekonomian hukum geus teu adil bongan di dina sarumogol kabeh ulah leuwih teuing ulah aing ditewakna geus sia cicing cek aing oge lamun mimih ka aing jempe ieu teh lanceuk aing teh cekek cek aing lain ahli na anjeun jadi dewa teh pangeran ge geus nitah yen lamun nitah teh kudu ka ahlina can jadi ahli anjeun dewa wayahna diajar deh ka itu masantren deh ka itu oh sieu mah jasnya jas Islam atuh da oh atuh lamun teu kitu kumaha bener da ulah kitu teh mah euy wah wah bahaya ieu bahaya sidawala ilmu anyar ieu rek ngarobah sistem para dewa lamun kitu cara hayok kapungwakul buaya banget ewak bahaya ewak sete wadian teuing dewa itu teh
paduli teuing dek saha-saha ge. Astagfirullahaladzim dawala sieu teh mending ka kasieun. Nah makasieun wani henteu kuring wasieun henteu. Heueuh ngan ieu mela anu leutik kuring teh. Supaya bener-bener adil dina kamakmuran makmur dina keadilan. Kabeh caritaan dewa teh di mana nya karaya teh yeuh ngan ukur mengpedan beungeut ku sawe deuleu. Dipake pamini ngan ukur dina teori wungkul ngajar dogna teh. Caritaan nu aralus nu harade ngan ukur dijieun slogan wungkul. Tapi kanyataanna geuning kitu disadak mah bieu kabeh ngelai. Beungeun aing ulah dibawa cicing aing mung dibawa mah cicing. Nah, pala laur aing barengan jeung sia mah pokal teuing aing mah. Dewa seuneu aing berawa. Sok dewa seuneu dek dewa korek api ge. Hebat mereka. Iya. Hai. Iya. Hai. Woi. Woi, tuh. Edan teh. Woi, hoi. Woi, hoi. Woi, bahaya. Sidawala nepi ka kitu. Teu Brahma teh seuneu teh. Peureub bari ngagebur hurung. Peureub buleud maksudna mereka dagor careham sidawala. Ngan untung sidawala rikat ngalalapkeun sirahna dina gerakan monyet kemil. Plos atuh peureub Brahma teh ngeplos ngan ukur ngahkan angin. Brahma narik deui peureupna langsung suku katuhup ngangsor ka hareup. Maksudna merek nyusul tepus nonyok hulu angeun sidawala. Ngan orokaya sidawala harita munur salengkah ka tukang bari peureub Brahma diteke patrak anjing sia ceuk Brahma bari munur. Lamun aing jadi tukang dongeng alus euy. Ampun dawala. Nah, aya dewa seuneu epes meer. Hah? Silaing lamun teu ditiupan ti kajauhan ku dewek moal nepi ka kieu. Ditiupan ku dewek teh euy. Dewek teh lanceuk sidawala. Nya dewek mani lamun teu ku dewek itu wah geus nu percaya aing bieuna aing dek nyeun partai moal tulus mengading alus pisan lambangna ceker hayam kumaha ayeuna aduh ampun dolar ulang ampun iya tong sok ujug atuh iya lamun anjeun dina soal nyarita agama ujug-ujug ti popolotos sarua jeung nemongkeun kalemahan anjeun sorangan jadi we abatur teh arapaleun oh berarti meureunnan ieu dewa teh lemah keneh masih keneh kakungkung ku hal nafsu coba lamun sabar tawakal dek nyontok ka Rasul seuing. Aduh, ujung atuh hirup teh.
somong eleh ngomong tipe polotot nemongkeun kalemahan teh hah halo ngali Gang ampun Udang ampun di Malik ya maulah numacak ulah ngajago ka dulur dewek teh si dawala datang geuning maneh tadi ulah dibawa berarti sieun hari ayeuna heuh ayeuna bagus katanya sakti geuning dulur aing teh numacak ulah ngajago teh ieu teh anak Semar ai Semar teh lanceuk barakatak guru jadi dulur kene sih atuh ulah da moal mentak gede aing ka di kasawarga teh moal minta sa motoreun aing mah datang ka dieu teh aing teh hayang kabeli ojek na sia beli teh geuning teh waduh cing mikir atuh seuing teh waduh ampun ulah dikakawa ku sorangan we seuing teh boga proyek itu proyek ieu teh sakitu geus kabeli naon-naon teh eling ka batu sia teh kabina-bina teuing teh waduh mikir atuh sia teh ya kapan anu leutik teh itu teh ngadaguan ya hayang walatra kumaha keadilan kumaha dina ekonomi murah sandang murah pangan teh hayang buru-buru ngasaan ayeuna dikakawa ku sia ieu gejolak sosial teh lain datang si lain gejolak sosial teh datang teh ti aing dengekeun goblok atuh sia teh kabina-bina teh waduh kabina-bina teuing sia teh geus atuh gelo sia teh kabina-bina teh aduh lumpat euy lah aing geus lulus ka karak dek nyisa itu we aing nunggu muntah aing mah heeh aduh lah ieu teh sing hareupan teh urang teh loba kene deuleu batra guru leuwih sakti tibatan saha lah nah ada aya nu leuwih sakti saha cing saha nu kagungan aka jeung kuring umat euy di mana balik mengedek teh hayang kabeli motor teh ya oh cicing kena atulah aing hayang ojek nya nah hayang ojek aing teh diajar heula kana motor sing tapis aing nggak bisa kana motor kan teu bisa ngeureunkeun mungkul mundur bahaya kumaha lamun aya bejana dewa eleh ku si dawala mundur heula mundur ngelehan maneh keun uak dek laporan adik guru akang nyangakeun beung tangan tek-tekeun suku genteng blokkeun bade sik-sik tidak masa dicacak di walang-walang si dawala teu tiasa mampu dihadang ku sarena para dewa para lun adik guru adik kumaha kang tewas nyawang kalambang pepajajan kabihu meser kupat dilawon pepaja birekwasu pepaja birekwasu pulang upat ke awon sindang raya para patahon cisaranten lembur buhun samudaya kalapatan
Apunten anu kasuhun Cikuray gunung Cikuray Cikuray gunung Cikuray tempat neis moja gelis Munapat turai hati sok buyar Munapat tebih abdi sok nangis Gunung Guntur jangan kaparapatan Amit pununa badewasur Bilih serak kalepatan Munirup sama-sama lepas dina sabang ketan Mua panggil yang kesenangan Tangguh nyorang hancuran Cikuray gunung Cikuray tempat niis mojaga mun paturai handap puyaran ing dene lepat tebih hate nangis nelayak parampatan kisaran lembur buhun samudaya kalepatan apunten anu kasuhun sanes sejak kadang udan dua hari deh sanes baik kota sona sakedap deui ngantunkeun lemah tengah cocongan jalan negara jagalu mapasa kecosongan enjing mabade pajauh pasir koja karapitan jalan ke parapatan ade sana jamita enjing mabade
panjenrada gening huruha harehoh sumpingna kaharepeun kaula. Adi guru poputon kemang kadaton semakeun para dewa sadaya. Sewu ulah jadi menulak sapundados duka. Kalayan pun kakang nyangakeun beung tangartek-tekeun suku genteng blokkeun. Pada disik-sik dijen cai dicacak diwalang-walang. Mangga bobot pangayun timang traju abot enteng aya di salira adi guru. Wireh pun kakang tetiasa sagemlengna nyaosan kana naon rupi kapancen salira adi guru. Nyaeta pikeun ngahalangan dawala jeung astra jingga anu bade ngagugat ka salira adi. Wireh sidawara teh sajabana tiga gugat teh bade ngarubah sistem di sawarga meniluka. Naon anu dicaritakeun anak nu kadangu ku salira nu kakuping ku akang nyaeta ngeunaan bag-bagan ilmu keagamaan. Ari kitu kumaha yen urang di sawarga teh ku sidawala rek diislamkeun dina waktu saena. Make ajas Islam anu leres kakang pancobi geura dangukeun. Kinten-kinten pada ditepangan salira kuadi. Cobi mentas supaya bere jalan we sidawala cenah abus ka ieu karaton Palimer Sukunda. Aya waktos, aya pasihan. Ya, atuna sanes ditatadi. Moal panginten jadi huru-hara heula. Kapan urang mah kadar ikhtiar. Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Sok mineng kabandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteureuh-reueuh angin kadar ti pangeran baka karasa jeung karanapan ngan manusia mah ikhtiar wungkul kadar hasil jeung henteu nyaeta mah kumaha engke bae. Yap cenah ka dieu mangga dawala abdi tuning geus ka dieu. Yap ka dieu aya widih yang watipati jagatata. Dawala astra jingga bagea sadatangna maneh sampurasun rampes. Taneratang ngademan datan merah tangan pakulingan rana ewu pakulingan rana datan merah tangan deman ewu pakulingan rana Us kena tihin dinasti karena sayang ya sampurasun paman rampes dawala sampu maneot kulub cepot kulub
nuhun. Jadi duaan wae tara seueur saur ieu ge bubuhane ngicilik kulan tara seueur batur abdi mah ai kitu ai mawa batur teh nyaeta sieun ngaliwatkeun batur ieu mah da abdi nyabak seuneuna abdi nu kudu tanggung jawab panasna nanging ieu teh demi kepentingan sadayana. Cager bapa maneh sae kulan inung maneh sae si gareng teu ka dieu nuju ngiangkeun eta hasil malawija kaynya ka Garut ka pasar kulan nya ngabanar tomat eta teh pun adi mah nya syukur bagja kumbayangan mang bisa panggih jeung maneh cepot dawala iya di mah jajapun adi bulan anu maksud pentingnya pun adi abdi mah ulah cacanak aya naon-naon ai taeun sieun si eta mah ai taeun gede pangabutuhna teh ngan lamun geus hasil hayang panggedena coba geura pedar bejer beas aya naon heulaanan abdi bade naroskeun naon seueur di jagat raya Pramudita wayang-wayangan di Marcapada anu nyembahna ka salira nya malahan salira teh di sakaligus dianggap pangeran anu nyiptakeun bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina nah bener ai pangeran manusia teh anjeun tetapi aya deui sajabiti anjeun kaula mah makhlukna keneh dawala rumaos rumasa kaula makhlukna keneh dewa kawasa anu leuwih kawasa dewa pinter anu leuwih pinter ai wujudan kieu mah makhlukna keneh nah atuh lain dicarek jelema-jelema anu aya di dunya nyembah ka salira bayangkeun kumaneh lamun eta jelema eueuh sesembahanana naon pingaranna bakal leuwih jahat bakal leuwih ruksak manusia lamun teu boga sesembahan pribadina nah atuh lain buru-buru cenah dirobah hatena dawala bakal aya kaributan bakal silih bunuh jelema sabab di mana-mana jelema geus diancikan ku pamadegan lamun aya nu ngarobah sanggup ngorbankeun jiwa tibatan karobah pamadeganana cing inget dawala di mana jelema geus kaancikan ku pamadeganana tur eta pamadeganana teh sok aya hasilna jadi di mana aya nu ngarobah teh sanggup ngorbankeun jiwa malahan make jeung sarua we jeung maneh kapan dalih maneh oge fisabilillah ieu daun ya sia kumaha geus kitu kena batu sia oh bener dawala ulah waka dirobah ayeuna keuneuh jelema teh diancikan akal pikiran budi pamirasa jeung perasaan kunaon atuh maranehna cicing wae di dinya sabab maranehna keneh teu daek ikhtiar teu daek studi perbandingan geus ditemongkeun agama-agama anu liana kunaon teu dibaraca jeung teu ditalaah sanajan maneh oge perlu we mempelajari eta pelajaran anu jelema sok nyemah ka kaula nyaeta pikeun studi perbandingan keur kakuatan maneh ngabuktikeun inna dina indallahil Islam teh kumaha oh dawala euy bener euy pikeun ngabuktikeun inna dina indallahil Islam teh urang teh kudu syukri perbandingan ka itu ka dieu ayeuna ku dewa diayakeun Brahma dewa seuneu nyaeta syukri perbandingan teh batur mah ngabukti geuning dewa Brahma teh tadi nu digebugus ku dewek ini heuh tapanai urang mah abstrak ai Brahma teh hartina seuneu ai dewa teh tukang seuneu saha malaikat naon ai nu jepang seuneu
mode dewa bayu ay dewa teh tukang ay bayu teh angin tukang angin canyaho ngaranna manehna mah ay urang mah pan geus nyaho Israfil heueuh jadi suti perbandingan oh jadi eueuh cacieun atuh lamun kitu mah nya heungan batur meureun cara nepi meureun ay urang di ulah boga rasa geus nepi dupi pangeran mang saha anu salasna pangeran kaula teh nyata Allah jenenganana Allah jenenganana leres di mana teh Allah nya ulah nyarita di mana sabab kaula teh nyaritakeun jenenganana dibuktikeun di dieu ge aya ai jenenganana mah kumaha ditulis jadi aksara disebut jadi suara ditulis jadi aksara buktina alif lam lam ha disebut jadi suara Allah ta eta dengekeun samohon pareta mah jenenganana aridatna ulah diteteangan sabab eta mah kauger ku pager lae sakamislihi saeun mual aya hiji perkara anu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge mual aya anu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge nya atuh meureun eueuh jadi bener Allah teh eueuh lieur aing jadi Allah teh eueuh lamun kitu mah bener manya kuring mangeran kanu eueuh kudu kadinya mangeran teh kudu kanu eueuh eueuh naonana ari Allah teh eueuh babandinganana Gusti tapi jadi teu aya babandinganana teu aya babandinganana ari sifatna Rahman Rahim asmana Allah nupang akbarna ti antara asma-asma nu sanesna af'alna kun payakun jadi jeung ngajararadi jadi maneh teh ulah neangan anu ngajadikeunana tapi pikiran jajadianana mana jajadianana heulaanan ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu angang nu caket diraraketan nu deukeut diradeuheusan moal jauh tina wujud moal angang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud maneh gerak-prak gerak panggihan cirina satangtung diri mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna lain bodoh teu bisa maca tapi teu umaku hirupna salilana sumrah jeung pasrah kanu kagunganana kena batu ya halus ai kitu jadi regreg aing boga pamimpin teh ngan lamun jadi pamimpin disedek ku aing teu bisa ngajawab enek-enek aing ge ku aing gede hatena mah sia teh euy supaya ulah katipu we urang boga pamimpin teh ceureuh dibuktikeun mah ya maya aya hiji pamimpin salilana ukur mentingkeun diri pribadi anak konco-konco jeung kulawargana berarti teu nyahoan kana dirina sementara rakyat ruksak diantep agama ukur dipake kedok naon deui nu rek ditanyakeun cenah geuningan ceuk narada mah tadi cenah teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa ai disedek teu ngajawab eta teh nya eta laisa kamisli syai'un teh jadi maneh teh ulah mikiran anu ngajadikeunana da dicare ku itu ge ulah neangan kami moal nyaho pikiran makhluk kami we engke ge da balik teh ka kami deui asal ongkosna iman jeung takwa gugu parintahna jauhan cegahanana cenah make jeung wanah nu aqrabu ilahi min habi warid bener jeung naonana urang akrab teh jeung rahmatna jeung pitulungna
jeung awasna jeung dengena cinekna eta wujud teh jeung hirupna jeung rasana. Jadi anjeun mangan ukur kari ngagunakeunana teh kudu luyu jeung kahayang nu boga. Jadi eta panon teh ulah satenyo-tenyona lamun lain tenyoeunana ceuli ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana. Kari sakitu kumaha ayeuna konsekuensi mang salaku pamimpin ka rakyatna? Memang sakuat tenaga sapanjang mang kapake bari jeung jag-jag mah mang teh geus diwakafkeun ieu syariatna ka nagara jeung ka bangsa. Moalan saling ciluncat pulang udar tidak tali gadang. Moal benar ya cenah eta dewa aya nu salah wajar di sawarga aya nu salah. Boro-boro atuh ulah pemilih sistem, ulah dumeh ka anak, ulah dumeh ka dulur, salah tuntut adil hukum teh kumaha ya eta ulah cieut kanu hideung, ulah ponteng kanu koneng, teu ninian, teu akian, teu inung, teu bapa, teu sanak, teu keluarga, teu mang, teu alo, teu sobat-sobat acan. Lamun salah perlu dituntut tah kitu kahayang teh adil ngaranna eta. Ngan ulah dipake slogan, ulah dipake teori wungkul, da buktina mah geuningan ngeunah hehe teu ngeunah heon. Nu ngampar-ngampar, nu nabeuh-nabeuh, nu lapar-lapar, nu seubeuh-seubeuh. Sagantang 10 liter tumpak roda Haji Sirod, nu senang ukur nu pinter, nu bodoh mah tetep reyon. Urang jieun camuk, urang jieun pecut kajadian anu kaalaman. Hayu ayeuna mah urang sami-sami ngarobah hiji sistem nyaeta supaya luyu jeung mekanisme oge luyu jeung aspirasi rakyat mang sanggup ngomeanana dina waktu ayeuna. Sanggup ngomeanana, sanggup. Lamun teu kitu nya tungtut ge bisa ku rakyat. Teu naon rakyat nuntut hak rakyat. Sabab sapinuhna kadaulatan teh di tangan rakyat. Motor teh umat cicing motor we ngan dina pengkolan aing can bisa mengkolkeun teh. Tong alus-alus ting merekna Marjuki. Parantos kauninga rakyat keur engkak-engkakan didengke ku perekonomian. Kakeunaan ku panyakit ieu urang sararea pada ngomean. Nu matak dina lebah dieu sok. Sakabeh waki-waki rakyat anu rek nyalurkeun aspirasina geura salurkeun mang mereka bebasan ngan syaratna ulah ngayakeun tindakan anu anarkis. Komo bari jeung ngaruksak harta jeung kakayaan anu aya oge pangwangunan anu aya sing inget sabab pangeran teresepkeun ka jelema anu yen karuksakan di luhur bumi. Tah dengekeun. Jadi urang teh ulah ngayakeun tindakan anu anarkis. Ngaruksak toko maledogan toko jeung sajabana lamun aya ka teu panuju datang nyarita. Bener kau memuring ka kulu punuk dek ngabieuyeun pangeran teh teresepkeun ka jelema anu nyeun karuksakan di luhur bumi. Adi paingan jadi pamimpin atuh. Moal patos-patos salira jadi pamimpin upami teu diserangan ku rasa kawaspadaan sareng permana tinggalan percanten akang. Saya konco-konco geuwat omean kabeh ieu. Naon anak-anak araranjeun tindakanana anarkis teh bawahan-bawahan anjeun can bener ieu dina ngalampahkeunana can jadi ahlina ngajadikeun anak anjeun dina waktu ayeuna ceuk batur rumah nyaeta nepotisme teh ari kitu nepotisme aya dua alternatif nyaeta aya nu positif jeung negatif. Sakira-kirana ngajadikeun anak jadi dewa tapi matak nguntungkeun ka nagara jeung ka bangsa, matak ngaronjatkeun harkat jeung darajat wibawa nagara-nagara,
negara jeung bangsa kakara eta anu disebut positif tapi sakirana ngajadikeun anak bari jeung lain ahlina oge ngarugikeun ka negara jeung ka bangsa nepotisme hapus itu tidak adakan diestokeun aspirasi maneh omat teu kitu bakal anggaya-anggayan ieu reformasi leres leuheung ku anggaya-anggayanana reformasi ngan ieu reformasi dihadang ku badut-badut politik ieu jeung ku pahlawan kaberangan timalan waspada permana tinggal leres sakitu aing dek balik ieu otipati geuning nyebut aing ieu teh emang tenyo nu sabenerna aing saha lajeng wae tina awak dawala aya nu kaluar hiji cahaya si horeng ieu teh Sang Hyang Tunggal nurut sakya sesekar niwang sakaya gilang nur cahaya sesekar niwang cahaya gilang gumilang dawala dawala aduh si horeng aduh Kang lain dawala saha akina beuti nu nyarita teh bapa urang amuing tobat Gusti kaporong kaula tiasaan Kangjeng Rama nyumput di si dawala aduh dawala maneh mau kur katempuhan deudeuh teuing jalur bade masieun motor teh geus na meuni kabina-bina teuing ayo hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan ngawujud jadi hiji gumulung waras teu makaring jati-jati teu makaring waras cager maneh aduh halana aya di dieu ieu abdi semah kapihatur amang nuhun dawala luh puntenna ditarima dawala deudeuh teuing maneh mah anu katempuhan kamelangkapnya aki maneh sabenerna bieu teh nu nyarita teh deudeuh teuing dawala bagja nu taya papadana jalu hampura we wa teu jejak dina leresan dieu atuh hapunten tina naon pihak kalapatan ageng semonten alit tina naon pihak kirang sareng langkungna ieu lalampahan tangtos seueur lepatna batan leresna amisun ti rombongan maksad bangsur pina sanes waktos tiasa patepang deui permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos tiasa patepang deui salamet nu kagungan maksad sakulawargi salamet panganten jalar istri salamet anu nongton salamet nu ditongton sakali salamet tetep salamet rupina ieu lalampahan urang pungkas ku kemang ti leutik sinebaran sari tutup lawang sigot